kadi mohaek mengkleng. Mohaek mengkleng sama tukang seni tapi teu nyaho tempat sama teu bisa ngalarapkeun ieu nu molongo teu make hordeng ai tukang di hordengan. Sate hordeng. Mana mah can nyaho pergaulannya. Naon? Oh, aing mah bisa dikahareukeun. Lah so silat. Ya. Sugan dina silat aya di nyawer ya. Rek sabaraha? Bego. Untung tukang kenangna ku lurah manusia jadi mah kudu mere urang teh. Di lurah pang duitnya. Patumbang. Coba dedikeun. Pedagian dia gong ponok. Awasnya ulah jadi masalah ya. Ulah jadi mata. Oke? Oke. Patumbang. Coba dedikeun. Demi Allah ya malah mah ka urang. Maksudna gongna ponok jadi tengah rubah karena tradisi gitu bisa jadi nanaon. Pan dia tukang seni wungkul. Silat langsung. Oke. Patumbang. Tupak dedikeun. Mana mau lama ka urang? Moal. Patumbang. Tupak dedikeun. Cieun hamak aing mah. Moal hamak. Moal le. So. Le. Gelut anjing. Patumbang. Tupak dedikeun. Tingkeun. Alah. Rana tarana bareng marana bareng rana hidup. Asia silat lah. Siap. Abang tinggal air lamun main di laut di cilaka tah. Untung main di darat teh. Patumbang. Tupak dedikeun. Gong ponok teh nya. Cobi ieu kapayun sakedap. Mana Kakang Prabu? Sateuacan disengakeun kana silat cobi hoyong teu lah. Aduh mangga urang ngabantuan caina mana mukanya. Iya, urut kurang Anton. Hayang teh geus di lurah mah nyawer tulang kok. Aduh, aing kakara dino hajat make teh gunung. Siapa panasan? Tuh jadi aing. Nah. Orang teu ingin lagi urut untuk buruk. Jam. Kapayun sakedap yai. Apa dia ke atas Kakang Prabu? Patung belang dongpak dodingkeun. Bang pakatingpong. Bang pakatingpong patung tingbelang dongkeun. Raos sakitu yai. Aduh, pakai enakeun tulang anjing. Patumbang, dongpak dodingkeun. Bang pakatingpong. Bang pakatingpong patung tingbelang dongkeun. Patumbang, dongpak dodingkeun. Gong ponoknya. Asia di liok saya. Bisa jalan mau teguh di mautannya. Gue mau jengna nganggo wibaha. Margi kajantanan di Majalaya. Gue mau jeng tarik ting carawak tiasa cakep deui. Tiasa cakep di dagor ku kampak mugi ka modar sareng jalmina. Patumbang, dongpak dodingkeun. Asa telat ieu nu nyawer teh. Moal cupon setor motor. Jadi aing sigana aing ribut jeung sia. Aing sedaya silat atuh. Apunten Pak Ustad. Jadi rada kalalakungan ya Pak Ustad dipungker. Patumbang, dongpak dodingkeun. Pas, bapak katimbang atuh dibang. Bapak dongkuk, 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 bang. Asia di liok. Kumaha perjanjian cek urang tadi? Aing kok pahitung teh. Cek urang gongna ponok bae ente tadi. Anjing ganti gongna. Yang kumaha? Panjangan tadi. Oh, ulah mau. Ini panjang. Ya mon, sabar mon, karek menang cepet gocap mon. Bang pakatingpong. Bang pakatingpong patung tingbelang dongpak dong. Bener sorana kurang wana. Patumbang dongpak dodingkeun. Bapak katimbang
Oh, Roma Irama. Pak Tubang, coba dudi ke gong apanya kaina? Oke. Pak Tubang, coba dudi ke tong mau wayang. Tong geuleuh. Iya. Aduh, atuh nuhun Ibu. Jangan geuleuh kitu geuleuh. Saha ya? Oh, Mama Adi. Kayak gereneuh deui nya. Mamahna teh. Lamun pamajikan si Adi mah ngagedog we. Dicing we. Awas ya Inong. Teraskeun Bu. Teraskeun. Kecan anu nyawer. Mau nyasiakeun dibere aing pang kenangan teu. Kejeun bangkrut aing. Yai, ayam dahar anjing ya, aing teh nyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu aing botak. Ningali si Adi aing kesangan ya. Sora geus segala dibijiekeun karek cepet gocap ya. Ngawin jauh. Urang mah lumayan geus cepet gocap lu dijual sepal kurban. Oh nya. Jadi saya teh lamun gocap cepet, jeung cepet jadi dua cepet. Oh jadi galare aya galare. Saya Silakan Aino. tepuk tangan kamu Raka Inong. Nuhun dua. Wah naon? Wah, kan salamar gelut cocok. Pamaneh tadi ti mamahna. Nya di mamana. Ya. Akina kan ka dieu nya. Kade lamun menang penghasilan, ame mere contoh ke penonton. Omat 2,5% mah bikin zakat. Kayak tim piatu. Kain. Saha ya tim piatu? Aing bisa. Maneh. Jadi aing lebih gede. Pelantara lain geuleuh ka maneh. Teh sudi najis. Kita yakin piatu ge anu mampu mata naon bikin. Maneh mah ngomong HD ai pelaksanaan. Goblok sih teh. Ngaranna sodako mah pele Allah batal haramna teu kudu make jeung ablas heula. Teu capek ti Allah menang pahala. Ti jelema nu dibere didoakeun. Doana kumaha? Allah subhanahu wa Sakan maneh Pak Ubang. Coba dudikeun. Janten gongna digentos ku panjang. Ningali hunturan ngekek juga padu carang ini. Ibu beli sawah pacul. Pak Ubang, coba dudikeun. Was, bapak katimbong matu timbang. Bapak dong. Bapak katimbong matu timbang. Bapak dong. Bapak katimbong matu timbang. Bapak dong. Padu timbang, bapak tong. Ya mantuk, monok gua. Aing mau menangan. Silakan. Ya, urang menangan. Sok siap. Hasilana eta ngeunangan. Ini tukang kenal sila. Oh, siap. Di kamar kurung teh kita tukang rokok. Kancah. Pamaake wangna. Duh, budaya tukang kenang cacar gitu. Eta apa si akeh baheula? Maroda duduk kuy teplay. Ai pandempang ieu eta mah. Iya. Blok pantir. Rasakeun maka jadi bodor. Kana rongsokan aya halaman otak diabetes ayo. Itu tapanya. Oh, nangis ya teh. Ayo bakal kumpul. Mana gongna kumaha? Nanti gongna lamun cek maneh Pak Tumbang. Topak duding geung genep kali lah. Kelehok. Ini beres kosrok. Dan teh. Nyari. Kumaha sih kamu dina sepatu itu kotok jelema sih. Kela euy, Hah? ku hajat teu kasieur meureun teu mere cai acan ka aing. Nah gitu. Tembelah daya aya kelapa muda. Badai sia susu. Sok mahal. Patinggal. Topak dudingkong. Jadi genep kali we kitu kok. Aing gerakan dinyakeun segala ka jadi genep kali gongna teu kena nyarios. Oh. Langsung saya teh bau untu.
Mangga cak terus deung. Le, kurang. Dah siawanya. Tapi euy rada molong teu eueuh. Ai keur loba mah. Arek citiau. Bu, si Palema bakat ku hideung lamun itu teh kolek langsung. Ai kayang sama nih. Aduh, cis, aya janda kambang. Segan urang reneng cici ah tuh. Ayo rapi ci, siap. Pating bilang, coba jadi ke mungkin judul kan. Baca. Hah? Sok bebas lah. Ya kayaknya. Ka aing teh tadi teh kitu kasihan dong. Kudu ngarasakeun hidup pada alam dunia mah hukum karma deh. Sok aing mah tumari mah lamun memang ieu aja tumari mah aing. Oh, aja cek eta kan di dieu mah lamun sok ngajetot batur pasti dijetot. Lamun mayar hutang ka rese pasti rese batur ge kasia. Aing ge kayak tadi. Aing mah da pikiranna mah ngalok jadi jendak lah. Sok mah kapayun. Pating bang, coba jadingkung. Kating pong bang pak. Aing kan jadi kitu. Bang pakating pong batur di bang dong geung bae sia. Lain. Siap. Pating dah, coba jadingkung. Lain kating pong bang pak saja naon, bapak kating pong. Oh, gitu. Nah, sekolah oge. Nah, kating pong bang, bapak kating pong. Aing ngomong jeung saha? Siap. Pating bang, coba jadingkung. Bapak kating pong, pak tuding bang. Bapak dong kung Ais edan. Siamanya anjing, sia kata genah. Tapi aing anjing kata kung. Ya masuk ke. Genep kali 12 ke we. siapa aing genep kali ya yang ngalebihan 12 ke. itu katimpong bangpak Ya. Pakubang, bapak dringkeung, bapak katimbong aku dibang, bangpak dong keung. Ganggarakeun. Yang kumaha ya? Kacan dugi ka puncakna. Nya yang kumaha? Lihat dong 12 ke. Sabaraha? 2000 ke aing. Untung geus mululuk 2000 keung. Aing mah kitu oge kan make urat madu. Urat madu isuk-isuk urat aret. Penting minum kuku bima. Di dalam banget juga bemo. Pakubang, bapak dudikeung, bapak katimbong atuh timbang, bapak dong tepuk tangannya dulu mau sedena. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no. Alah. Aduh. Kasalannya. Tepuk tangan. Selamat tawis. Mempelai mahal karena negara sekarapan tumali seniwati anu sami ngiring arjong panginten hapunten anu kasuhun tina anu rupi kakiranganana ti pribados saya dengaran sanapan kanggo salajengna urang aturkeun kanggo ka para rombongan calung oge anu diati-ati urang sadayana urang aturkeun kanggo ka saderek Cece Bungsu iya tepuk tangan kanggo Cece Bungsu iya oge anu sanesna panginten mohon mangga kapal paroe mohon diri bade sami ngiring syukur lungsur kaul mangga di atas jalur panggung mohon dek jalumon sok jauh panjang gagang karau sok ke mana mah kaul urang anu dibere duitna sana Cep Adi di Nararaga menyunatin anaknya dengan kanyutnya sampai buntung. iya saeutik ya mudah-mudahan ieu barangkali nasing jadi barangkali anu eta ya iya soleh harapal amin. oke tilap ka para penonton para pecinta calung muga jeung lalajo calung atuh jeung aing mah ya mending dongdat ngan teu bisa lagu dangdut mah bisi aya anu bade ngarasakeun lagu sok Tak cobi bade lagu naon? Ya Itu aya nu main sakit goyang domret. hah Can bebas mangka mah diputer jeung teu nah hungkul bebas ya kumat tipenya. Bapak Adi Para bagi sayana hapunten sanes sagu ku paing butuh pidoana rehna Cece Bungsu ayeuna bade
ngarasakeun sakola di TK Al-Qur'an. Jadi Bagi pamajikanna ganti-ganti ka sih. Eta surat tres. Berage nama CF2. Aduh, saha nu maot. Aduh, kasih. Aduh, ya. Urang sakeun. Bawang bang dina judul lagu dia eta Wangsit Siliwangi. aduh sak Wangsit Siliwangi ninggal urang. Oke, Pak Wawan ngetakeun lagu tinu alus. Jangan cecep. Siap. Saya kumaha surupan teh? Bisa. Kiwari geus gumelan. Masih teu akurat teh. Ya, Ci, potong. Itu balikan Ci. Kade. Sakali deui sih. Kiwari geus gumelan. Kiwari geus gumelan putra pajajaran anyar warawangina sumebar sajagat raya kawantara amputi putur sabar kasatriaan wiwitan nutruk kalur cacandra Siliwangi kerapanakuhan Kiwari kaca pangan dina zaman Galuh Pakuan Luka masur kajajaran gempa payung ngakakokan ayeuna di kondangan bungkus mawa warisan Siliwangi dinanjar seritnya buang kamasur wasit pitutur nepungkeun asmanul wawanina kaukur mungkas kajalan kakabur wasit pitutur nepungkeun asmanul wawanina kaukur numpes kajalan takabur Cek Adi babi joget sang mimpi aturan hujan para pecinta calung tradisional atau para penonton mudah-mudahan yang kembang hari ini jasa kata kalian kabungan ya Kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentara amputi putur sabar kasatriaan wiwitan nutruk kalur cacandran Siliwangi kerapanakuhan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan wasit pitutur nepungkeun asmanul wawanina kaukur numpes kajalan takabur yang ngakuin entah orang karuhun ya Apepson ada ya
pikiran ngalamun terus-terusan senang jangan rudet antara senang jangan rudet adedet ese diberes kenangan milik diri mantap ade ya aturan kasadana ya sekali jika keluarga besar mengerjakan apa aja tiga aja tekan untuk para penonton sadaya ya lagu-lagu calon mudah-mudahan kita menutupi kalayan kabingan para seniman dari Tuhan